Alhamdulillahilladzi 'adda jannah liman ittaqah wa 'adanna liman asah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in tariqun wa tariqun ilal jannah al-ilmu. Amma ba'du. Dina sabadana maca basmalah hamdalah shalawat sinareng salam. Hayu orang sami-sami panjatkeun puja sinareng puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu mana parantos maparinan ka urang sadayana mangrupi-rupi kanikmatan di antawisna nikmat anu paling ageng pikeun urang sadayana nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Saparantosna kitu Allah maparin ka urang sadayana nikmat kesehatan. Anu mana nikmat kesehatan ieu nunjang ka urang sadayana dina mangrupi-rupi aktivitas urang sadayana, terutama dina aktivitas urang ibadah ka Gusti Allah. Nyaeta ibadah mahdoh tanapi goer mahdohna nyaeta ibadah urang sareng sapapada makhlukna Allah. Tahilap salawat miwah salamna hayu urang panjatkeun ka panutan alam ka baginda alam urang sadayana nyaeta saha habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu. Tahilap ka kulawargina, ka para sahabat, ka para tabi'in, ka para tabi'in, ka para alim ulama, ka para syuhada, ka para sholihin turugi ka urang sadayana. Anu mudah-mudahan urang sadayana sing dipaparin syafaat mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kusim kuning dipihormat ibu-ibu pangaosan sadayana. Alhamdulillah dina deungeut ieu urang sadayana tiasa ngariung deui dina raraga nyaeta urang sadayana nyaketkeun diri ka Gusti Allah. Hayang ngengengkeun ridho Allah Subhanahu wa taala. Hayang miceun kabodohan urang sadayana. Oge hayang ngahirup-hirup agama. Tayasanes jalanna nyaeta iwati urang milarian ilmu. Sabab naon? Yarfa'illahu alladhina amanu. Sar Gusti Allah dina Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bakal ngangkat derajat jalmi anu beriman, ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum ti sapalih aranjeun kabeh. Walladzina amanu sareng jalmi sareng walladzina utul ilma darajat. Sareng ayeuna jalmi-jalmi anu berilmu kana pirang-pirang darajat. Teu ayeuna di dunia katinggalna di akhirat mah insyaallah. Anu namina jalmi anu gaduh ilmu insyaallah ku Allah bakal dibentenkeun. Bahwa ayeuna di duniana tanapi di akhiratna lah hariwangnya jalmi anu gaduh ilmu mah moal geueung bade ku ayeuna gaduhna bade teu gaduhna jalmi nu berilmu mah sadayana bakal tiasa mengatasina gitu. Benten sareng jalmi anu teu berilmu engkena kumaha dipasihan gaduh dina duniana bakal jadi balahi, dipasihan ayeuna teu gaduhna bakal jadi balahi, bakal jadi madarat lamun teu gaduhan ilmu. Sabab segala rupana ge kedah ku ilmu. Likulli syai'in sar Kanjeng Rasul likulli syai'in tariqun. Eta tetep pikeun saban-saban perkara jalannya aya jalanna. Wa tariqun ilal jannah jeung ari jalan menuju surga. Eta al ilmu nyaeta ilmu agama. Urang hoyong terang jalan ka surga nyaeta urang ku jalan melarian ilmu agama. Cek agama cenah kieu bahwasana kieu teh haram. Kade urang ulah di turutannya namun haram.
sabab dosa. Amun ayeuna cek ilmu agama ieu teh wajib. Salat teh wajib. Puasa Ramadan teh wajib, salat 5 waktu teh wajib. Wayahna urang tuturkeun. Ulang ngan saukur apal. Eta. Anu mana ieu jalan pi surga teh mal urang mal ujug-ujug apal. Lamun teh mah urang teu ngaos gitu. Jalan menuju surga biasana sok pi ka haroreameun. Haroream ngaos. Haroream ibadah. Haroream dikir ya. Malah anu berlawanan sareng hawa nafsu tah eta jalan pi surgaeun. Jalan anu pinarakeun anu kumaha? Anu sesuai sareng syahwat urang. Sesuai sareng nafsu urang. Cek urang teh mendingan nonton sinetron. Ya. Mendingan gogoleran, mendingan nanti nyong HP. Ninggal status ya. Ninggal di YouTube ya. Mendingan ngaosna na YouTube we cenah. Teu kaci nya. Ngaosna YouTube. Naon sababna? Sabab non sihatus sanad. Ngaos teh kedah ngagaduhan sanad anu sahih. Dina hartos kedah bermuwajahah. Bermuwajahah kumaha? Jadi kedah bertatap muka gitu. Kanjeng Rasul ka para sahabat teu melalui YouTube-nya data aya. Ayeuna para sahabat ka para tabiin langsung. Ayeuna kurun tabiin ka atba tabiin langsung ya. Di atba tabiin ka para alim ulama langsung. Di alim ulama ka para santri langsung. Tah aya ayeuna istilahna ngaos dina YouTube nya. Wayahna ya. Kade nu beranggapan ayeuna ngaos dina YouTube sah. Sabab naon? Sabab aya kedah aya sihatus sanad. Urang hayang ilmu anu bener-bener ayeuna naon? Asalna mah soheh gitunya, soheh. Kedah ngaduhan sanad lagi kedah soheh. Di mana gitunya? Misalna keluaran ti mana? Tanapi ngaosna ti saha? Kadituna ka saha? Ya. Gitu. Kedah sihatus sanad. Taya abi ge sami nya. Kawit mah teu diserat ngan supaya rada gampil lah nya diserat. Nah di pasantren mah teu diserat gitu ngan saukur ayeuna talaki gitu nya guru sakali murid sakali eta ge dina rutinan. Masa di pasantren nuju aya rutinan masyarakat santri ngiringan ngaos gitu ngariung sareng masyarakat. Tos nyara dapang bias bari ngaleut. Siap Bu, siap? Siap. Adek kamu heula ya? Sok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sok sakali awang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nyalindung abdi ka Gusti Allah tina setan anu dilaknat. Nyalindung abdi ka Gusti Allah tina setan anu dilaknat. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Gusti Allah. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Gusti Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Anu poharanya ahna tur pohara asihna. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Ari sadayana puji eta kagungan Gusti Allah. Ari sadayana puji eta kagungan Gusti Allah. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Anu ngaratuan sadaya alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Anu poharanya ahna tur pohara asihna. Anu poharanya
Maliki yaumiddin. Anu ngarajaan dina poe kiamah. Iyyaka na'budu. Ka Gusti wunggul abdi sadaya ibadah. Wa iyyaka nasta'in. Sareng ka Gusti wungkul abdi sadaya nyuhungkeun pitulung. Ihdinas siratal mustaqim. Mugi maparin pituduh Gusti ka abdi sadaya kana agama anu ajeg bener. Pituduh Gusti ka abdi sadaya kana agama anu ajeg bener. Siratal ladzina tegasna agamana jalmi-jalmi. An'amta alaihim. Anu maparina nikmat Gusti ka aranjeuna. Ghairil maghdubi alaihim. Lian jalmi-jalmi anu dibenduan kabeh. Waladdallin. Sareng lian jalmi-jalmi anu salasar kabeh. Lian jalmi-jalmi anu salasar. Amin. Mugi nyubadanan Gusti kana doa abdi sadaya. Nah gitunya. Mudah-mudahan we sing berkah. Sing kacandak urang tiasa husu dina waktu urang nuju netepan. Terus ulang-ulang hartosna. Da sakali mah moal apalnya. Wah, wih we. Mangga eta mah nya. Tah kantun ayeuna urang lamun dina Fatihah dina waktu salat wayahna mahorijul hurufna sing apik, sifatul hurufna tasdidna kade kalangkungnya. Kade pagentos huruf antara ha alit aya ha ageng ya. Kade urang sing hati-hati soalna ari hukumna nguningakeun makharijul huruf anu aya dina Fatihah mah eta hukumna fardu ain. Fardu ain teh kawajiban anu teu bisa diwakilkeun ka batur. Ya. Ulah kieu urang kamarang kali misalna teh sok jang burukan gerang ngaji nya, paparihan mah teh bisa ngaji nya. Kitu. Ulah kitu. Da maksudna ngaji di dieu mah ngaji teh kabagi dua. Aya nu ngaji hukumna fardu ain, aya nu fardu ki. Wayahna di Fatihah mah teu bisa aya wayahna paparihna nya. Paparihan. Kedah apa saurang-saurangna. Terutama ieu dina Fatihah. Sabab ari Fatihah teh hiji rukun anu aya dina salat nya dina Fatihah aya nyata rukun kasabriji. Hiji ini dua nangtung pingkeun jalma anu bisa nangtung dina jero salat fardu ya. Hiji niat, dua takbiratul ihram, tilu nangtung pingkeun jalma anu bisa nangtung dina salat fardu, opat maca berarti kasabriji Fatihah teh opat ya. Wayahna ieu Fatihah urang kedah mereketkeun tiasa
dina mahorijul hurufna wayahna ulah pagentos sing hati-hati dina tasdidna urang kedah paseh oge ayeuna panjang pondokna nu diatur ku hukum tajwid urang kudu apal ya. Lamun teu ngaos mah apal teu ngaos mah ya, ngaos salangkung moal cacakan ayeuna nu di pasantren 1 tahun 2 tahun tapi nepi ka 5 tahun nepi ka 10 tahun ge ari ngaosna teu sungguh-sungguh mah moal tiasa. Jadi ngaos teh kedah aya kesungguhan ya. Kedah aya kesungguhan. Di mana cenah mahrajun nasin? Di mana? Kedah apa? Mahrajun nasin teh tungtung lisan antelkeun kana akar huntu anu handapnya. Gigi seri anu handap anu 2. Bis, coba bis. Nah, gitu. Wala biz, wala kitu nya. Samahrajna sareng sin, sod, zai nya. Bismillahi. Ade tasdidna. Bismillahirrahmanirrahim. Ha-na nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ieu kada hati-hati ya tasdidna. Alhamdulillah. Ha mim alhamdulillah lam teuing. Alhamdulillah ulang kitu nya. Jadi salangkung. Ari mim teh ngaduhan sifat tawasud nya. Tawasud nyata pertengahan. Lam teuing henteu sakedap teuing henteu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin anya aya hamzah aya ain. Ade pagentos. Rabbil ulah a tapi a. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ra-nya ngageter. Ulah ngageter teuing. Ulah ngageter teuing. Rabbil Rahmanir-Rahim. Maliki nya ulah yau. Nah, kana huruf kana harokat domah nya. Sabab ari waw teh nyata dulurna domah nya. Yaumiddin. Nah, tuh. Ya dibahasna nyata ku bab Quran nya. Bab Qur'ana, tajwidna, makharijul hurufna, sifatul hurufna nya. Gitu. Iyyaka kade. Iyyaka tasdidan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Sodna kadenya ihdinas siratal mustaqim. Terusnya eta sepintas singkatnya amun hoyong memperdalam deui mah moal cekap 1/2 jam nya, mau cekap sajam. Aya kitabna nyata kitab Jazariyah nya. Karangan Syekh Ibnu Jazari. Didinya diperdalam makharijul huruf, sifatul huruf, teras ayeuna mausul, maktu, sareng muskilat-muskilat anu aya dina Al-Qur'an, model tashil, model nandi ismam, eta dibahasnya. Ismam dina Nihayah Qaulil Mufid. Aya di dinya dina kitab Nihayah Qaulil Mufid. Nah, ya. Alhamdulillah. Nah, ayeuna orang alhamdulillah nuju dina ngalereskeun ibadah orang supados ibadah orang ditampi ku Gusti Allah. Agung pahalana. Sakumaha ayeuna dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'lam anna qira'atal jama'ati mujtami'ina mustahabbatun bidalail Allahirati. I'lam sing terang anjeun sanyeunana maca babarengan eta hukumna sunnat kalawan dalil-dalil anu dohir. Sareng pademelan ulama salaf, ulama kapungkur nya, sok babarengan guru sakali, murid sakali nya. Eta pademelan ulama salaf. Sareng ulama-ulama ayeuna ge sami sok dianggo. Murid maca, guru ngadangukeun. Tanapi guru maca, murid ngadangukeun. Murid maca, guru
sakali ewangnya. Faqad sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng teman-teman ngasohehkeun kata Nabi tisahati kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min riwayati Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma annahu qala ma min qaumin yadhkurunallaha illa khuffat bihimul malaikatu wa syiathumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullah fiman indahu. Ma min qaumin teu aya di hiji kaum anu dzikir ka Gusti Allah bade ngaos Quran. Udah tadi orang maca rotiban dzikirnya maos Yasin. Tah illa khuffat bihimul malaikah kajabi diriung ku para malaikat urang teh wasyiat humur rahmah sareng diringkung ku rahmatna Allah nya diriung ku rahmatna Allah wa nazalat alaihimus sakinah sareng lungsur ka eta kaum katenangan urang tenang teh di pangaosan tenang ya bade sakumaha riweuh di bumi di madasa mah tenang ya. Leungit ka susah, leungit ka bingung, leungit segala rupina anu matak urang ngeuruwet teu aya di pangaosan mah sabab ieu aya hiji keterangan dawuhan Kanjeng Rasulullah sallallahu bila mana di hiji bumi bila mana ayeuna di hiji tempat ditutur jenengan Gusti Allah dilebetna seueur zikir seueur ngaos Quran maka eta ruangan teh kaum anu aya di lebet eta ruangan, di lebet eta bumi, di lebet eta majelis, buh madrasah, buh majelis, eta nepi masjid, eta nepi bumi, maka eta bakal diringkung ku rahmatna Allah sareng dipasihan katenangan dina manah. Urang lamun gaduh kabingung di bumi angkat we ka pangaosannya, moal. Langit euy deui ka bumi, liar deui nya. Ulah mudah-mudahan di bumi oge ku urang terapkeun ayeuna kegiatan ngaos ya ngaos sareng murang kali ngaos sareng pami incu sareng incu jeung saha we nu aya nu gaduh caroge jeung caroge silih bahasnya ngalareskeun Fatihah cobi hayang ngadaungkeun Fatihahna kumaha gitu. Sakali ewang kan indahnya pami kitu teh jadi silih asa silih asu silih asih sen kitu nya orang sakedahna sebagai istri manyawai orangnya tengemutan kanu janten caroge orang terang mah gitu kamu orang kali cobi dangukeun Fatihahna kumaha prak-prakan salatna kumaha ulah diantepnya ulah diantep komoina teras we sakola hari pikihna teh diperhatoskeun bab susucina lamun tos head tiasa niat adus teh cobi taros bisa tetiasaan kodoan namun gaduh kodoaneun kade tinggaleun kodoaneun sama beta kewajiban anu janten sepuh lamun urang teu ngingetan kanu janten murang kalih cilaka ya. Kayak bakal dibetot dina neraka can urang ripuh ku amal urang seueur anu aweun kabetot deui ku murang kalih naudzubillahi min wayahna urang kudu ngajurungkeun ka pangaosan ya bade ka pasantren pada ka madrasah ka mana wae urang wayahna kedah dijurungkeun ka pangaosan lamun urang teu tiasa mah sok urang bandungan kumaha ngaosna kumaha Fatihahna minimal ku urang perhatoskeun fardu ayeuna salatna susucina bisi ayeuna teu tiasaeun lamun kurang diantep wae urang nu dosana nya kitu naudzubillahi min dalik mudah-mudahan we barangkali orang sing saroleh sing saroleha sing loyog kana kasayan ya sabab ayeuna mah seueur anu matak ngabebenyokeun kanu janten barangkali teh ayeuna elektronik nya berupa HP tong barangkali urang ge lamun kajangjonan teuing mah bakal hilaf ya hilaf kana padamelan hilaf ka caroge hilaf kana kewajiban thalabul ilmi dur waktu sholat orang mah anteng we daulah gitu nya antepkeun eta babetkeun apa itu cobi enak orang non kitu wae nya taya perobihan kena orang-orang kene nu lieur sabab engke bakal ditaros ku Gusti Allah malawara dina sholat
seueur engke dina kitab Tanbihul Ghafilin diterangkeun bahwasana aya sababaraha balahi pikeun jalma anu ngalalawarakeun kana salat. Wah engke komodi lamun ninggalkeun. Nauzubillahi min. Urang sing dipaparin taufik ku Allah sing diloyokeun manah urang kana ibadah. Ulah sampaikan ke orang non cul-culan karena ibadah komodi ibadah wajib kirang bara ibadah sunat yang wajibna orang sing getolnya komodi lamun ke orang ditambihan ibadah sunat batur ke barobo batur ke taribra ke karerek coba orang gugahnya tabu 3 tabu 3:30 gurinya gugah sok gerak kacainya komo tos 40 tahun ka ditu mah kedah bener-bener tobat nate kedah bener-bener nyari ngagugut tunduk mah kumaha tuh ya Bu dauhan Kanjeng Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam dina kitab Jami'us Shagir kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah illa ainan kajaba aina non sakabeh mata bakal cerik dina poe kiamah. Cerik dina poe kiamah teh urang teh. Kecuali anu dikecualikeun. Hiji nya kahijina nyaeta anu ainun saharat fisabilillah. Mata anu dipake melek dina jalan Allah. Urang tabu 3 3:30 tabu 4 lah nya. Kira pangakhirna mah sok pake melek atunya. Pakai ngapalkeun Fatihah jeung artina, pakai ngaos Quran, pakai zikir, pakai istighfar. Masa kitu tara? Aranya. Berarti imah bakal carerik dina poe kiamat. Naudzubillahi min. Ulah nya. Coba orang mudah-mudahan sing tiasa naonnya. Sing tiasa berikhtiar sampai urang aya peningkatan dina ibadah. Dah hese atunya lamun ayeuna urang alim cerik dina poe kiamah ari sadi dinten gitu. Jadi tamanne saur santri mah aya tamanne teh naon? Jadi ngarep-ngarep perkara anu hese kejadianana nya mustahil model ayeuna aki-aki hayang balik deui ka budak hese nya. Ketika ningali aya hiji gadis atuh aya hiji ibu-ibu geulis nya ngorak keneh nyusuan budakna leutik keneh orok aki-aki teh melongkeun cenah tanda teuing jigana ngeunah lamun jadi orok deui cenah kitu. Urang lamun hayang teu ceurik na poe kiamah tapi urang tara daek udang teh peuting nah eta mah hese atuh tamane ya. Tanapi aya deui ya urang teh bisa ayeuna ngapalkeun teh bisa ngaji jam 3 teh hudangnya saharat teh waktu sahur teh 3:30 nya meme subuh we aya deui ya nyaeta ainan ila ainan anun kumaha kharaja minha anu kaluar tina eta panon non mislu rosi dubabi bangsana ayeuna non kaya sirahna rametuknya saking kunaon min khasyatillah saking sieun ku Allah maksudna kieu ceurik ya ceurik dina waktu sahur karena naon karena lain ceurik teu boga duit ya ceurik tapi naon karena sieun ku Gusti Allah orang maya ceurik lamun loba masalah ya ceurik lamun dinyeri hatekeun ke batur ulah kitu ulah ceurik ku dinyeri ke batur mah kudu bunga nya lamun orang dinyeri hatekeun ke batur kudu bunga sabab dosa orang bakal ngurangan. Tapi ketika orang nyencerikan sieun ku Allah nyencerikan dosanya sieun gitu sieun teh tadi hampura ku Gusti Allah tah ketika eta orang dina poe kiamah urang mah moal ceurik gitu. Mudah-mudahan we urang mah sing kalebat ayeuna jalmi-jalmi anu beruntung anu barungah dina ayeuna waktos batur cadarik batur ngalalangsa urang mah bunga hayang teh Bu hayang wayahna kudu ayeuna hudang tipe osa hudang tipe teh kacai hungkul
kacai hungkul atau napi muka heula HP bisa nu ngawa cenah. Bisa aya undangan, bisa pi acisen cenah. Tutupan deui HP-na teu aya, bobo deui. Ninggal jam karek jam 3:30. Kelah cenah. Mun Mang Hasim ieu tos ieu cenah. Tah Mang Hasim saya tah kitu nya. Jadi istiqomah tah. Jadi fisabilillah teh eta. Jadi sok ayeuna ngageuingkeun anu barobo nya mami subuh. Komo di pasantren mah di Ciamis nya aya hiji pasantren. Jadi gugahna teh tabu tilu ngawitan ngaosna teh. Tabu tilu teh santri teh tos teu aya nu di kobong. Tos di majelisnya di masjid nu di majelis. Tos mulai ngaos jam 3 teh. Teu aya nu gugah tos adan teh aya. Ada orang mah nya kieu teh urang mah. Ada nu ge urang mah calikeun wae nya. Lang lajengkeun kana hanca. Paslun al hayawanatu kulluha tanjisu bimautiha. Ya kitabna Riyadul Badi'ah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa adada barakatihi wa sarahu fid daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun ari taji pasal al hayawanatu ari pirang-pirang hayawan kulluha tegasna ari pirang-pirang hayawan tanjisu anu narima najis ieu hayawan bimautiha ku sabab mautna ieu hayawan illal adamiyah kajaba manusia kajaba bangsa Adam wasamaka jeung lauk cai wal jaroda jeung simet wal makula sareng anu didahar al madbuha anu dipencit indubiha lamun dipencit ieu makul dabhan kalawan pencitan syar'ian anu bangsa syara. Maksudna kieu sakabeh hayawan teh hewan termasuk urang hayawan urang gengan urang mah hayawanun natikun hewan anu ngabogaan akal matak jalma lamun teh mah akalna teu aya maka sarua bakal sarua jeung naon jeung hewan sarua urang hewan osok bernapas osok hewan sok anakan osok ya. Hewan osok barang tuang osok urang ge osok ngan bentenna ari urang manggaduhan akal ari hewan mah teu ngagaduhan akal. Sakabeh hewan jadi mutan najis ku sabab mautna ieu hayawan kajaba ayeuna mautna bangsa Adam lamun ayeuna jelema maut henteu jantenna najis suci nya jalmi mah wasamaka jeung lauk nya lauk lamun ayeuna paeh teu janten najis nya wal jaroda jeung simet aya bangke simet nya kapungkur masuk di alaan simet teh tah misalna diical di pasar nya tah raos nya sok ditumis digoreng tah eta teh nanaon nya wasamaka jeung lauk misalna teh ina lauk seueur di balong anu panaraeh nya salagi saya keneh teu ngamendaratkeun masuk ina pasak nya diurus biasa dipasak gitu. Sareng nandi wal makula sareng katuangan al madbuha anu dipencit indu biha bahan syar'ian lamun dipencitna kalawan pencitan bangsa syara modalaina sapi hayam munding nya domba eta lamun teh mah dipencitna kalawan pencitan menurut hukum syara nya eta kumaha si ayeuna urat ageng nya dina tenggorokan jadi urat paranti ngalewatna cai katuangan jeung tempatna bernapas eta pegat duanana nya tah maka eta makul anu dituang anu dipencit hewan anu dipencitan nyata menang dituangnya asal pencitanana sesuai sareng hukum syara sesuai sareng hukum fikih lamun teu kitu kumaha jadi bangke misalna mucit hayam di sisi balong geresel we kerepek abus kana ka balong jadi bangke eta sabab naon ihtimal kemungkinan eta hayam teh paehna lain ku pencitan ku sabab asup kana balong gitu mata kari mencet hayam ulah di sisi balong bisi ayeuna
Kerpek-kerpek can pae asup kana balong. Di dia anu tiasa mencit. Tacan luas. Ya. Lamun taya-taya teuing pamegatnya istri ge lamun luas mah nyosoknya. Bismillah heula. Bismillah Allahu Akbar. Sunatna mayun ka kiblatnya garesel. Kumpulkeun heula uratna nya. Uratna kumpulkeun heula. Terus dikumpulkeun ka kada urang garesel. Ulah waka. Jadi sakali jadi ulah waka dikejetkeun eta peso salagi uratna can putus. Lamun enak urat-urat nu leutikna eta sunat. Namun orang ke pasar kadang lamun mesar daging hayam tinggalinya sabab seseueurna mah karek oge digereselkeun langsung diabuseun kana cai panas. Aya kemungkinan eta paehna hayam teh lain ku sabab pencitan, ku sabab diasupkeun kana cai panas langsung dicabutan nya buluna. Mata kata jadi bangke. Lamun anu apik mah tara kersaeun nya. Tara kersaeun mencit di cara kersaeun meser hayam di pasar. Sekadang meser ieu nawe nya dipencit nyaliratan tapi gaduh kukutan nya, gaduh kukutan. Ayeuna misalna teh henteu anu dipencit. Model ayeuna anu ditembak. Teu naon ditembak ge. Asal pas ketika mencokna mah mencetnya. Naon? Pas nembakna maca bismillah. Lamun enam naon eta teh busur. Tah lamun busur bismillah sami bismillah plat ayokeun we aspatna acelengkeun naon bahasana teh pesatkeun kitu nya keuna kana sasaran. Tah bismillah heula asal bismillah heula. Lamun paeh kumaha teh jadi bangke. Lamun teu bismillah heula jadi bangke. Ngan aya di sapali hadis ari pepencitan jalma nu mukmin mah sok sanaos teu maca bismillah oge sah. Asal nu mencitna jalma nu beri iman. Tapi sapali deui mah kekewe lamun teu bismillah mah nya jadi bangke gitu. Itu dina hadis dina kitu. Aya nya bismillah heula. Nya. Wayahna kada bismillah heula nya. Ngan aya deui lamun pepencitan jalma nu beriman, lamun pepencitan jalma beriman eta kengeng nya teu nanaon. Sawios-wios walaupun teu maca bismillah kan kadahna mah ari ceuk mu'tamadna mah maca bismillah wayahna maca bismillah. Anu mu'tamadna mah anu tadi mah ulah dianggo eta mah sebagai wawasan urang we kitu nya. Lamun teu aya teuing daging deui iwal teh eta jalmi anu icalanana tapi awam misalna teh kan we salagi mukmin sok salat mah kitu. Ngan urang eta mah ulah dianggo ka eta mah salagi urang aya nu sok apik ya. Utamakeun apik sabab naon ari kangaranan pikih ceuk pikih kudu dibarengan ku tasawuf. Ulah ayeuna pikih hungkul tapi tasawufna teu dianggo nya. Sabab naon wa man tafaqqaha wa lam yatasawwab faqad tafassak wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandak. Sahabat jalma anu berpikih tapi teu bertasawuf maka eta pasek hukumna nya. Maka teman-teman pasek eta jalma. Wa man tasawwafa jeung sahabat jalma anu bertasawuf tapi na henteu berpikih nya faqad tazandak maka teman-teman kufur jindik eta jalma. Jadi antara pikih jeung tasawuf teh dua komponen anu teu bisa dipisahkeun. Pikih nguruskeun bab dohirna urang ibadah, lamun tasawuf urang eta naon nguruskeun batinna urang nya dina ibadah. Modelna salat, sarasana salat, rukun salat eta kalebetna naon? Dohir. Tapi aya jero-jerona salat lamun hayang ditarima ku Allah teu cukup ayeuna cumpon syaratna hungkul, teu cukup ayeuna cumpon rukun hungkul. Tapi naon? Sagala rupa penyakit hate dina hate urang wayahna teh kudu dibersihannya. Kudu buru-buru disapukeun. Sabab naon? Ketika ayeuna aya malaikat hafadoh nya dina kita marokil umudiah. Aya malaikat hafadoh anu mawa amal-amalan urang. Ibadah salat urang, zakat urang, sedekah sunat, sedekah wajib teh zakat. Puasanya, puasa sunat, puasa wajib. Terus ayeuna amal ibadah urang sanes-sanesna sedekah segala rupa. Nah, amal haji urang. Ayeuna di sana ka langit ka hiji.
Lamun di langit kahiji eta posna bedanya. Ayeuna tos ayeuna nyarioskeun dohir atos sah ceuk ayeuna pikih. Ayeuna cek tasawuf. Lamun ayeuna diukur ku tasawufnya ketika di langit kahiji jadi amal-amal orang teh bakal ningkat kahiji kadua ka langit katujuh nya. Di langit kahiji eta aya pos mencek urang mah malaikat tukang ngajaga amal anu moal bisa asup kana langit kahiji lamun teh amal eta jalmi ngaduhan sifat osok gibah nya padahal orang osok gibahnya osoknya pada ya Allah orang teh diterima salatnya tapi karek di langit kahiji ge urang mah tos dibabetkeun nya amal ibadah urang mah salat urang mah segala rupa kasayan urang lamun urang eta teu ngaleungitkeun sifat gibah urang anu sok resep kana ngomongkeun batur tah engkena teh bakal naon dibabetkeun ya salat urang puasa urang thalabul ilmi urang sedekah urang munggah haji segala rupa urang sok sok eta tah eta naudzubillah min mudah-mudahan ti kawit ayeuna mudah-mudahan sing tiasa ngeureunnan nya sabab hese eta teh ayeuna jetrekeun kana TV ninggal gosip resep nya sok hoyong apal ninggal dina HP sok kepo nya si ieu kumaha kabarna cenah si anu tanapi enak urang keur ngariung jeung tatangga di warung tanapi di mana we celetuk kayaknya celetis we urang teh ngomongkeun batur tuh malam-malam orang teh meureun malaya orang luak liuk ketika asup ke alam kubur orang teh neangan amal ibadah orang salat orang mana puasa orang mana sasaha poek di jero kubur teh maca Quran orang mana si horeng teh kabeh beak naudzubillah min mudah-mudahan we sing anu kacandak urang mah sok sanaos sama sakediknya sok sama sakedik mudah-mudahan we sing anu nyangkrung nya ari nyangkrung teh sakedik ari nyangkrung mah sakedik nya nyangkrung mah tara seueur sabab bari hoyong seueur mah hese nya ningalina ibadah urang kawa saperti kieu bari jeung ayeuna amal-amalan urang taya nu sae nya langit kadua bisa ngalewat ke langit kadua asal ibadahna lain karena kemanfaatan dunia orang mah ibadah teh sok kieu nya lamun urang naik salat duha yang digampilkeun milik rezeki cek urang teh asa kitu tara asa padahal eta teh cek tasawufnya ieu mah berbicara tasawufnya orang lain berbicara fikih ari berbicara fikih mah asal urang cumpon syarat asal urang cumpon rukun insyaallah nya bakal ditampi ku eta ku cek pikihna bakal sah gitu. Tapi ieu urang berbicara ningkat deui kana bab tasawufna. Kudu aya peningkatan dina ibadah teh ulah kitu-kitu wae nya. Tah, kaduana lain karena kemanfaatan dunia. Geus cenah nu kahiji da ieu mah jalemana tara ngomongkeun batur. Bisa lolosnya sugan eta oge. Sugan urang tara ngomongkeun batur, bisa lolos kana langit kahiji naik kana langit kadua langit naik kana langit kadua pas di langit kadua teh oh si horeng teh salat duhana hayang non hayang beunghar si horeng teh tahajudna hayang sukses si horeng teh maca waqiah wae geuningan si horeng teh hayang ieu babetkeun atuh nya teu abus teu bisa ngelewat kana langit kadua dina langit katilu nya geus cenah cai aya jelema ye rada soleh deui rada ningkat deui kahiji geus tara gibah nya jelema teh soleh eta mah tara pi omongeun kadua eta jelema lamun ibadah tara hayang nanaon nya mun duha mun tahajud mun witir segala rupa hajat tara hayang nanaon aya teh nu kitu sok urang mah sok aya wae nya sok aya wae kahayang lamun ka pangeran teh nya tapi eta ge henteu salah ngan urang lamun nincak bab tasawuf mah aya deui peringkat anu langkung sae bila mana urang ibadah coba urang ulah hayang nanaon ka pangeran tapi urang ibadah we nya ibadah we ieu mah estuning karena mahabbah nya kan hese tingkatanana urang nepi ka dinya mah hese nya minimal urang masuk kabita teh ku padilah atunya lamun salat duha bakal digampangkeun milik
lamun salat tahajud sok dilancarkeun disukseskeun segala rupana nya kadinya heula we urang mah. Tah katiluna bebas ya misalna teh taya kahayangnya bisa ngalewat ka hiji belos ka hiji kadua ya lulus nya. Pas katiluna ya eta jelema teh ngabogaan sifat sombongnya ngarasa pang alusna pang bisana pang ayeuna pinterna dina ibadah pang pasehna pasehat pasehat aya dina pang pasehatna nya tah eta ulah nya leungitkeun sifat takabur dina awak urang sabab naon setan keluar ti ayeuna ti surgana Allah ku sabab ngabogaan sifat takabur ketika ku Gusti Allah di pewarang sujud ka Nabi Adam nyebatna teh kumaha Gusti manya abi kudu sujud ka Nabi Adam abi terbuat tina seuneun neraka sementara Adam tina taneuh khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin nya sementara Adam tina taneuh tah teu nurut ka Gusti Allah padahal mun cek urang mah tinggalna Gusti Allah na sanes tinggal lainna ka Nabi Adam na kitu. Tuh ayeuna iblis mah ibaratna mah naon gegedugna kitunya jadi ibadah ka leuwih-leuwih kitunya nganti saprak ayeuna di piwarang sujud ka Gusti Allah alimnya mata kumaha keur Gusti Allah mangkatnya keluar ti surgana kami keluar tah kitu lamun aya jalmi ngagaduhan sifat takabur keneh eta berarti naon berarti ayeuna masih keneh maksiat can sampurna ibadahna lamun tema eta jalma ngagaduhan sifat takabur naudzubillahi min dalik. Tah ayeuna misalna teh jalma ieu teh kahiji naon kahijina misalna teh gibah tara kaduana ibadah lain karena hayang nanaon katiluna teu ngabogaan sifat takabur lolos kabehanana nya ayeuna kaopatna ujub. Nah, tapi jelema ngabogaan sifat ujubnya. Ujub teh nyeri kumagungan. Ngarasa ayeuna berbangga diri. Wah, Allah nu bisa deui kawas urang mah hampir mirip sareng kibrun nya. Sareng ayeuna sombong. Ngan bentenna ari sombong mah ka batur jadi melecehkan ka batur, ari ujub mah ka diri ka awaknya lira ngagung-ngagung gitu nya, ka awaknya lira merasa diri lebih unggul daripada nu lain tapi tadi omongkeun dina hate we gitu tah eta ujub sami moal lolos di langit kaopat oge gitu. Terus aya di kalimana hasud ketika batur mau boga milik gede urang panas ya panas baranan ya teu kaopan ningali batur ada melonjak saeutik teu kaop ayeuna ningali batur meuli anu awas ya nya urang yang diterima salat ke Gusti Allah bangga lamun urang tak apal kana ilmuna wayahna ti detik ayeuna urang saparantosna apal sok ayeuna ngajam kumaha ngajam urang leungitkeun sifat-sifat unek-unek anu mata ngaruksak kana amal ibadah percuma atuh ayeuna urang lamun ayeuna ngaji tapi teu diamalkeun ya. Jadi ngaji teh kudu aya nu nyangkrung dina kehirupan urang. Kudu ayeuna diaplikasikeun dina kehirupan urang. Ulah ngan saukur ngaji nya. Aya hiji jalmi, aya hiji carita. Nyata aya hiji jalmi nyanyanang tongkat. Nyanyanak tongkat. Eta jalmi pada malanana ngagali kuburan. Sapanantos ningali kitu canak tangkorakna. Tangkorak sirahna sapantosna dicanak sirahna tangkorak sirahna ditubleskeun eta tongkat kana ceulina lamun eta tongkat melebes abus kana ceulina kahijina parat nepikeun ka kenca eta dibabetkeun eta sirahna tangkorak teh nya dibabetkeun teras dia eta jalmi ngagali deui gali canak tangkorakna sirahna geus kitu ditancepkeun di tongkatna anjeunna nyanak tongkat terus dicecepkeun kana ayeuna ceulina nya eta mah teu asup nya hese teu asup nya
wah hese babetkeun deui teras katiluna ngagali terus kitu asupkeun eta tongkat lebes abus ngan eta mah teu parat nya teu parat si horeng teh eta teh jadi gambarannya tah anu teu parat ieu mah ketika diabuskeun kana liang ceulina ieu mah diciuman ku eta jalma diciuman jiga nu cinta ka ieu tangkorak kanon jalmi eta teh gitu saha cek urang mah si horeng teh eta gambaran pikeun jalma anu kahijina nyaeta anu parat nepikeun ka ceuli hiji deui nya ti katuhun nepi ka kenca si horeng teh eta jalma osok ngadengikeun kana pangajian tapi henteu nyangkrung dina pikiran teu nyangkrung dina hate ngan saukur ayeuna ngalewat hung abu-abus ti ceuli katuhu kaluar ti cepil kenca jadi tos kaluar ti pangaosan mantos we kitu deui ngan saukur hadir tuh berat eta urang pisannya sok nu rumasa sa abi cenah abi ya mah abi maksudnya abi tah anu kadua ya tangkorak nu kaduanya eta gambaran ketika ina ngalebetkeun si tongkatna kana cepilna lebet mah lebet telebet sama sekali nya jadi teu asup si tongkatna teh sami dibabetkeun eta ge eta gambaran pikeun jalma anu tara ngadangukeun sama sekali kana pituah kana ayeuna nasihat agama sama sekali tara ngariung dina pangajian sama sekali tara ayeuna ruang riung di pangaosan tara ngadangukeun Quran tara ngadangukeun ayeuna keterangan tara sama sekali tah eta jalmi sami nya tangkorakna dibabetkeun ku eta bapak-bapak tadi nyenak tongkat tah ieu anu katilu penasaran keneh anu tangkorakna diciuman ketika ayeuna tongkatna dilebetkeun kana cepil katuhu srek nya cicing eta tongkat teu ayeuna teu tembus kana cepil kan kunaon bet diciuman si horeng teh ieu ahli ngaji nu kieu tah nu kieu nu ahli ngaji mah nyaeta jalmi anu ketika ngadangukeun kana nasihat-nasihat agama ku eta jalmi diamalkeun urang mah gaduh ilmu sasieun sabeuneureun walaupun saeutiknya walaupun paripaosna lah ngan saeutik teh bener saeutik ngan apal eta hungkul eta-etana tapi diamalkeun dina sapopoena tah eta nu sae mah nya nu bagus mah nu sapertos kitu mudah-mudahan we urang masing janten anu katilunya ketika ngadangukeun nasihat ti para alim ulama ketika ngadangukeun nasihat ti para guru ku urang diindahkeun nasihatna dina hartos ku urang dianggo dina sadidinten urang ngasagun ngadangukeun deui ngadangukeun mah urang kali ge nya kitu sami urang kali ge ngasagun ngadangukeun wih mah ameng deui urang mah coba urang ayeuna tos balik tos Islam tos berakalnya urang tos kataklip bila mana urang tos ngadangukeun keterangan sok walaupun sakedik urang amalkeun eta nu bagus mah eta kaya naon tangkal anu berbuah tapi ketika ilmu terus ditumpuk tapi teu aya nu bisa diamalkeun tah eta anu beratna naudzubillahi min dzalik eta kaya tangkal anu teu berbuah taya maknana gitu nyamatakan ayeuna man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah dimudahkeun ku Allah mah paring kata jalma jalan pikeun menuju ka surga tah carana kitu carana kumaha bukan berarti abi ayeuna tos tiasa tapi ayeuna para alim ulama masihan ayeuna cara lamun urang hayang ka surga sok amalkeun prak amalkeun ilmu anu tos ditarima ku urang kumaha carana nyungkeun taufik ka Gusti Allah sangkan urang daek ngamalkeunana da eta nu beratna mah dibatan ayeuna ngagundukeun ilmuna anu beratna mah nyata naon ngamalkeunna nana nya ngamalkeunana nu hese urang hafal tahajud teh sae urang hafal salat di awal waktu teh sae urang hafal ieu tapi nya kitu teh nya urang hafal kana siksaan bahwasana lamun kieu teh kieu mungkin urang apa lamun ketika urang beraurat urang apa lamun ketika urang teu make tiung keluar teh dosana kumaha bakal digantungnya
buk orang teh, tapi orang mah da juga nu teh sieun nya. Orang mah lain juga tuh orang mah teh sieun we gitu. Rasaun sababna orang mah can ningali kieuna kumaha siksana ulah wa kasiksa neraka nya. Karek siksa kubur, nyerina sakaratul maut. Orang mah can bisa ngarasakeun, orang mah can ngarasakeun, matak orang mah wantun ayeuna maksiat ke Gusti Allah. Matak ayeuna kumaha ayeuna sangkan ilmu nyangkrung dina awak urang, coba tinggalkeun maksiat saeutik sakedik tinggalkeun. Ayeuna Imam Syafi'i ketika unjukannya ketika ayeuna mantenna muncul orang mah curhat ka Imam Waqi nya. Kieu curhatanana dina dongkeun ku para alim ulama. Syakautu ina waqi'in su ahibni fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda di asin. Nah hartosna kieu syakautu curhat kaula mencukan bebeja kaula teh sari Syafi'i ila waqi'in ka Imam Waqi su ahibdi kana goreng hafalan kaula tuh anu pangkatna mujtahid sama da ayeuna pangkatna Imam Syafi'i ngarumaoskeun goreng hafalanana nya su ahibdi pun guru abdi teh kieu-kieu teuing hafalan teh ni asawa nawon teuing tuh kitu nya fa arsyadani teras ayeuna maparin pituduh mapatahan mencuk urang mah Imam Waqi teh kanu janten muridna saha Imam Syafi'i ya fa arsyadani ila tarkil ma'asi sok jang tinggalkeun maksiat sok kasep mun anjeun hoyong alus hafalanana hoyong sae hafalanana sok prak tinggalkeun maksiat ku anjeun hese nya urang mah tak ngaos-ngaos lamun kaluar ti pangaosan hilang deh mun kaya batu malesang we gitu nyarosodnya ilmu teh nyarosod deui jadi Allah leman urang mah gitu fa akhbarani teras ayeuna ngawartosan Imam Waqi teh ka Imam Syafi'i bi anal ilma kana saenyana ilmu teh eta nurun cahaya ilmu teh yeuh jang lamun anjeun hayang apal ilmu teh cahaya nya ilmu teh cahaya lain sembarangan anu ngabogaan ilmu teh cahaya bahasa orang mah kitu bi anal ilma nurun wa nurullahi sareng ari cahayana Allah eta la yuhda li ahsin moal dipasihkeun ka jalma anu maksiat ari urang mah tukang maksiat mata nya kitu teh geus kaluar ti pangaosan hilap deui bukan wah geus kieu we urang mah dasok maksiat mau ngaji lah kitu komo eta mah nya leuwih-leuwih kitu nya ayeuna lamun ninggal padilah mah ketika non ngalengkakeun 2 sampean urang dina sameme ngalengkakeun 2 sampean urang geus morolok dosa urang nu leutikna alhamdulillah sakitu oge alhamdulillah keneh ngan alangkah indahna ketika urang tos amal ningkat kana peringkat kahiji sok taekeun kana peringkat kadua coba amalkeun ilmu teh tos ditampi ku urang sakedik we amalkeun nama dari sakaligus mah moal tiasa tuh terus jam 10 kalanya nah kitu itu seueur keneh nya carioskeunna mah ngan ya waktos parantos ayeuna tabu 10 nya kesimpulanna mah kieu we urang bila mana ngagaduhan ilmu sok amalkeun anu aya insyaallah man amila bima alima allamallahu ma lam ya'lam jadi sahabat jalma anu ngamalkeun kana ilmuna maka Allah bakal ayeuna maparinan ilmu anu eta jalma teh teu apal kadituna bisa-bisa eta jalma dipasihan laduni nya laduni teh jadi ilmu anu naon ditransfer ku Gusti Allah langsung bikin jalmi anu soleh urang hoyong teh ilmu laduni Bu hoyong syaratna seueur kudu dawam wudu kudu dawam istiqomah non tahajud kudu dawam deui ngaji Quran kudu dawam puasa sunat Senin Kamis sok tara anu tara hungkul
tara hungkulnya matak bangga yang ilmu laduni mah cek alfiah nama wa fi laduni qala wa fi qadni wa qadnil halfu aidan qad yafi. Jadi ilmu laduni masa eutik dipasikeun lagi ngan ka para wali, ka para solihin nya anu tingkatna tos kekasih Allah, tingkatna ka para solihin anu saroleh. Tingkatan orang mah tapi orang mah berharap ulah putus-putusnya la tayasu min rahmatillah, ulah berputus asa tina rahmatna Allah. Amalkan nyabunya ilmu sakedik oge urang utlubul istiqomah wala tatlubil karomah fa innal karomata ja'at bil istiqomah. Sok pilari ku anjeun ka istiqomahan, sok sing dawam ngaos, sing dawam ayeuna amalkeun sakedik-sakedik anu tos ditampi ku urang, saparantos kitu engke bakal naon ja'at al istiqomah, non ja'at al karomah, bakal datang kemuliaan anu bakal timbul karena diri urang. Dengan sendirina lamun urang tos matuh ke bakal mati nya, lamun tos matuh kena mati tak urang wayahna ulah hoyong-hoyong ayeuna urang hoyong mati nya kedah matuh heula. Ilmu hoyong seukeut, ilmu peso euna yang seukeut sok sering asah terus ku urang nepi ka seukeut kege bakal tiasa karaos manfaatna ku urang. Amin ya Allah ya rabbal. Nah cekapkeun sakitu bae kirang langkungna sim kuringna da dihapuntenana oge mudah-mudahan sing manfaat kanggo urang sadayana oge berkahna pangaosan, mudah-mudahan segala rupi urusan orang sadayana bah dunyana bah akhiratna mudah-mudahan sing ditangtayungan ku Gusti Allah, segala rupi kapriyogian urang mudah-mudahan sing digampilkeun ku Gusti Allah. Oge parang-parang kali urang sadayana anu di madrasah, anu di pasantren, anu di mana wae nuju pendidikan, mudah-mudahan suku Allah sing dipaparin terbuka ilmuna, sing dipaparin ilmu nu manfaat. Ge mudah-mudahan cara ge urang sadayana anu nuju usaha, anu nuju ikhtiar milarian napakah kanggo urang sadayana, mudah-mudahan sing digampilkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amah, yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqlilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa ladina jami'al muslimin wal muslimat wa mu'minin wa mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi fir warham anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa halalan thayyiban wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal fawza bil jannah wa najatan minan nari azza ghafar ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman wa hikna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka bima sa'alaka bihi ibaduka salihun wa nabika ma sta'adaka ibaduka salihun. Allahumma inna nas'aluka jannata wa ma qaraba ilaiha min qawlin wa amalin wa nabika min nari wa ma qaraba ilaiha min qawlin wa amalin. Allahumma rizqna ladatan nazri ila wajhikal karim wa syauqa ila liqaika. Allahumma farijal ham kashifal gham mujibal awatil mudarrin rahmana dunya rahimal akhirah. Nas'aluka rahmatan tughnina bi rahmati man siwaka. Allahumma inna nas'aluka rahmatan tughnina bi rahmati man siwaka. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhamman illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah hiya laka ridan illa qadaitaha wa yassartaha wa yassir umurana wa shrah sudurana wa nawwir qulubana wa khtim bi salihati a'malana. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina
mustaqama. Rabbi ij'alni muqimas salati min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah bi barakati al-Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.